barina nage ngukur ku budak kurus dijengkal pisan nya urusana urang jeung adi teh geus pase dugder kumaha sih ngokorna teu bener amat sih nan sorangan mah oh kan dieu teh kan beres siana sia. Kok dihakan pisan nya. Harita nungguan di kain acan bagi kene. Kagak gua ukur, Pak. Yang penyaho. Ngomong elek ku si Dadang tah. oh ukur lah ngomong elek si Dudung ge Rek ukurna atuh. kanu warisan lah untung hirup kene Emang geus pae mah hese kareling nya neh. Ya aing teh hirup kene. Ku areling, Pak. Beperieun uing teh iri bae tah ka si Dadang teh. Bapak mah ari barang bere kasih Dadang, sabau dua bau, ari ka uing tinggal bauna bae. Kumaha ieu caritana uing ayeuna mah nuntut menta tanah anu dibelah ditu ukur bagikeun. Oh, engke mun aing geus eueuh mah nyakop bae ge alukur rek di jarwal mah. Ai bapak nang geus modar mah hese pan, nu aya engke pada butuh mah bener mau bapak aya kene. Apan sarwa anak meureun dibagi rata kayak ku bapak lah. Dengikeun. Hanya nih rariweuh bae nah, ha. Cicing Tohir nya mah moal ngasih tau kene moal aya urusan nyana ieu nya mah moal naon Tohir. Ke lamun misalkan si Dadang modar pangagotongkeun bae poe siksa pisan ke anjing iri ku si ieu. Pak, emang teu nyaho age ukur ayeuna soalna si Dariah geus narik kawin. Keder ku aing mah. Geus pokona mah kayak ku aing ge diukur. Kita nu tanggung tukang ukurna tah si Ohir bisa ahon beureun tah. Heuh geus tong adagon bapak modar di Ramanten. Oh, bener lah ini mah. Kayak kurang Warisan dipanggil bagikeun ayeuna. Sage lo bating cungur age lah. Lagi dalam salah di mana dong? Oke Ohir pangnean ka tukang ukur. Aing pusing ku budak tuh. Para saya bae. Sok cekek paur. Ukur naon mang jangan yang kubur. Nggak tunggu ukur sawah mah karang ukur yang liang kubur. Sawah yang dibagi bae sawah tah yang diual ukur. Budak geus tenang ki pangunkeun. Ayeuna sawah nu dia lain. nya eta nu laki dul. Ke urang nyusulan zaman heula jangan ukur mah. Sok Teh heula bae kali itu. Nya geus urang ada ka ditu rek. Kumaha bae bejakeun ka si Dadang Dudung, sabar kitu ulah pacekek-cekek. Oh aing eta keder teh budak dua tah. Para saya bae teh di sawah teh di imah. Aya mah got ilikan tuh sing keur pajungkel-jungkel dina non gawir itu tuh. Nya aku yang diilikan sing sugan aya lah budak tah. Aduh kurang teh teh wayah ngoyos, wayah dioyos tapi nu yang nu ngoyosna can meunang zamanna. Ka mana nya nih anjang nu ngoyos gitu. Heeh, jabanding sawana lega sabaraha bau. Tuh ka hitung lah. Heeh. Duh aing saha tukang ngukur teh. Oh, kenal aing tukang ngukur tanah mah. Bener. Koeng ka ditah Mang Dawi we lah tukang mainan ge bisa ngukur mah. Manehna sok biasa ye ngukur tali kutang mah. Tukang mainan kan sok jualan segala tali kutang naon. Lah, kan. Kalempur Bang. Heeh, pugu urang Dawe. kalempur gatur. Hir, aya naon Hir? Weh, Don. Waduh. Sehat, Mang. Alhamdulillah. Gimana mah ieu di mana tuh? Aya naon sok biasa ye, Cari ke sok. Aya job saeutik ye. Job naon Hir? Boleh ya. Eta biasa aya Mang Dawi sok ukuran tali kutang tali kolor le. Heeh, eta mah sok. Iya aya nu ukur tanah, Mang. Aduh, tanah mah tuh beda deui ajeng ngukur tali. Eta keluarga si Dadang Dudung keur ngarebutkeun bewarisan. Oh, aduh, atuh dah hae kumaha ngukurna eta tanah mah heda. Lain biasa teh gitu lain mah. Soal ngukur-ngukur masalah apa emang yang ngukur mah? Oh, gitu. Lanjut lah, hok, bisa lah. Mah ngukur bela. Siap, heeh. Lumayan lah lamun imang geus dibayar tenang bae. Amun cair bayar Hiro. Bayar. Untuk Jon sakalian milu bel. Siap. Oke lah. Ayo, Bo. Kurang suang samper. Di mana tempatnya? Itu di sawah itu. Ayo. Di sawah ini di.
eta sawah manu ieu eta. Nu eta engke salah deui kalau sawah palurah engke. Ukur-ukur bae. Moal aya sawah aing ieu. Beda geus nita teh can bapak teh anu jeung ukurna. Aing geus nita si Ohir, nita tukang ukur mah, tapi teh geuning datang-datang budak teh. Udah bener moal ke kalau jama tukang ngawin ke di susulana. Gandeng dadang ieu mah da bagan aing nya mah teu mereka kolot tong pasat teh ulah pasat teh geus di imah di sawah pasea bae ngarebut ieu mah bagan aing, warisan aing. Aing na hirup keneh hayu geus paribut bae warisan. Warisan aing ieu mah. Jangkeng geus kawin. Sia barang bere kakolot teh barang bere raginang bae ge unggal poe sia mah bangga-bangga teh nya nih. Sia awak sagede kitu teh bati diangsam be ku kolot. Sia mah usahana sorangan ngandekeun be kolot sia teh. Nu penting mah mere ka kolot daripada nyeto. Nya teh mere naon da tuh sia teh tibang ge mere sabedug sakali ka kolot aing mah teu ge sakali mere ngabledug, mere kasusah ke Pak. Geus garaneng-aneng ngaribut bae. Aing pusing ngarangan ngadengana lah. Ribut adil lah. Ngawara nyangges kalau kawan dibagi mah adil. Kagak di zaman sih kau dicekek pisan gara sekali datang. Oh, kan di zaman eta. Kubu aing geus digegejek bae titah age ngawin. Nya ne paibut bae harayang kawin. Nyaho atuh. Nyangges kek we dikaraminkeun ka embe tuh aya. Tatanggakan loba embena. Cangkleng teh. Apakah karang dage payu kene ngantri kalah ka embe boga kolot geus teges pisan. Atuh da ngadengena iya pusing aing jadi nanti. Pas saya bae kudu warisan ayeuna titik lah. Gandeng sia dadang ngomong bae ku aing diadukeun pisang segera sia jeung keuyeuk. Kayak GL aing mah. Geus garaneng gandeng. He. Nya ne mana indung nya ne paeh ge eta. Nya ne sih raribut bae. Kala gering nangtung layung pa indung nya ne teh tah. Tah bapak aja lah boga adi teh kitu uing mah teh tembal bae. Sia teh inget keur basa keleutik sia aing keur ulin jeung mundingna ku sia dikawin. Pan sia mah kitu bae ka aing teh. Oh, aing. Geus gandeng kan ulah ribut teuing. Nyarakeun ku tatangga. Pak adukeun bae Pak uing jeung si dadang lah aing mah hayang gulung pisan kesel aing mah. Oh, Pak warisan aing mah kudu adil lah. Sia mah kitu nyambung aing mah hayang gulung lain aya warisan heula aing mah kudu warisan heula warisan. Karyanon ieu mah geus hayangna teh gulung be gulung. Atuh da pikasep beuleuh nyunitahi si dadang Aing mah. kumaha misakeun angke meureun gulung bae mah. Bapak bae gulung jeung dudung atuh. Pak wadalkeun bae si dudung mah kitu ka kolot teh durhaka. Sia mah geuning goblok bule eta dadang sia teh. Aing mah teu hayang ngodalkeun anak mah. Ngalayanan barane Ade dua goreng mah anak mah aing. bener. Dewek jeung si dadang mah sarwana bapak lah. Duat dia mah tita ka dieu tah nu ngukurna lila ih. Oh, mun lila. Geus kek poin di geroan teh budakna tah, kan di deui tah si Ohir tah. Mang, Woi, euy lila. Lila-lila teh neangan zaman nu ngukur. Iya, zamanna karak panggih tadi geus ieu non ngalajukut. Mana sawah nu mana? Iya, sawana mah tah. Oh, iya. Bukan weng kedar budak teh ribut bae, eta budak tua teh dadang di dudung. Bang, bisa teh ngukur iya ya tanah sawah ya. Soal ukur mah kecil. Kurang Lain naon, Mang. Urang teh bising budak tua mah teu kaok. bisa engke Mun teu adil teh ngukur nara ribut teh be. Oh, adil lah ke diukur. Ayeuna ka mana, Mang? Si dadang dudungna. Teh henteu ka mana, weng dialusir. Ke urang ngukur. Sage Mang, kan Mang. Ayo lah. Sugan budakna di ditu buan nungguan. Yuk. Ukurna di ditu. Aing lumayan ieu sawah bapak aing lega doli teuing sak. Ajeun teh kacang modar ge ku aing dipenta bae ieu. Warisan aing kedarana teh geus ditarik kawin ku bubu aing duh. Si dadang diselap-selip we hayu ka aing. Ya, apa sia tuh sesuai gua bilang jangan manten lah. Dakeun bapaknya emang kos kitu ih. Ongkoh, tateh, apa sia ongkoh tateh sia pidorakeun ngomong kain pidorakeun sia. Nya mah 3 leutik ka aing kitu bae. Kadang sia mah cekekan jurig nya mah. Ajeun da lamun bapak ge da ohnya ieu. Sia teh ayeuna bae geus gede dipikanya aku jadi bapak. Baheula mah sia teh keur leutik teh kana nyolongan BBA sia teh bang we kolot. Sia mah tetangga aya hayap tetangga ku sia ngadon di bawa ulin. Mana tama diajaran ku sia lain aing ieu. Tuh di. Oh. Oh, sudah. Jadi kita mau bahas lah. Kayaknya warisan yang tanya sia mah. Adil awas bae sia. Adil sia kana aing ngomong adil bae ari sia keur basa mah aya keneh. Pia-pia aing mah dilu iji sia sabaskom dicaplok kabeh sia mah da adil teh baheula ge. Anu penting mah wareg aing lah. Nyana mah tilu ge baskom mah dilebok kabeh.
Goblok, emang na aing naonnya neng akan baskom, aing kuda lumping sugan. Sia tah. Beuteung jiga baskom teh ngaleglegan be baskom. Cuma perang becungur jeung aing dadang geus bapaset tita age kitu reuh. Oh, nu penting mah aing nu lega be nya mah saparong Oh, geus lah. sia mah kitu bae. Kahayang aing mah. Sia teh Saya amanat ti mah. aing keur penting ngimpi nyane baru geus aya amanat ti emak. Ye, penting teh emak teh ka aing datang ngimpi ngabejaan. Lamun si dadang ngomong kitu ulah dipercaya emak. Sia. Mana-mana ge lancet mah kudu ngelehan ka Dede. Dede ari keur aya kahayang masalah kieu be sia dede gorila sia mah meureun lah. Bapak sia susulan gua atuh lah. Pak. Pak, ka dieu, Pak. Oi, Kage bapak ka dieu aya teh jamana? yuk aya. Age gua bawa ka dieu. Ayo. Tungguan di dia. Yo, ayo yo. Tungguan, naon dia, tungguan. Tenang, ayo, tenang ukur nama. Jangan ribut teuing. Sitong deket-deket ka aing lah. Siksa pisan ku aing. Jangan ngaribut bae, ribut itu saya tukang ukur mah, ribut bae. Nu mana di Mang salahna? Ya, nu ya. Aing bisa moal ukur he, budakna tidak gara ieu, garanas teh dibungkeut tah. Terus ya bae lah. Mau ukur teriak-teriak bae badanna ge. Deuh. Ada bapak mah lain tukang ukur. Ye, tukang ukur mah tah. Nu mana tanahna? Ieu nu ieu, mamang deui tadi belegap-belegap bae, sing gedog kalongeun. Ukur sok. Ter. Hop. Yuk. Aduh, aing. Hei, dewek ngukur naon, ngukur liang kasir tanah. Poho teu mah ukuranna he. Paksa. Da kieu ge da bener. Di Turki na ge eueuh ngukur tanah di jengkal kitu mah nepi ka lebaran Udanil ge moal eueuh. Biasana mah kurang catan, urang teu mah waran catana. Hei, ieu tukang naon nya nih Tohir? Geus moal gagal ieu. Kita ge sok ngukur. Ngukur naon? Tarik utang jeung kolor. Pantes teuing sih goblok. Tukang ngukur teu boboh si Tohir. Tenang bos, sabarnya sing eling. Lu budak urang tuh ku orang identitas. Identitas budak tuh, aya. Oke, budak disuruh heula. Si Tohir Sia mah kabar lur sarua bae ngukur ka susahnya aneh teh mah. Budak, ka dieu aya job. Age sakedeung ka dieu age. Oh, tuh. Geus lumayan yang meuli golali engke. Kumaha gajina? Geus beres pokona mah, tenang. Jawabna naon ya? Aya tenang, nya kan hidungnya teh butuh duit. Geus ke koeng dibere. Heuh, jawabna sakumaha? Geus aya engke tenang ulah nanyakeun gaji heula ayeuna mangke, yang penting mah beres. Gitu, ayo gaji heula. Aya geus tenang age. Ayo hayang gajina 2 miliar. Geus ge nya kok dijual. Goblok teh nu aing dijual. Kan mesti poin di perut ya. Don aya mah ku budak bae meh tereh ngukur mah. Geus budak mah tahu beres bae geus kurang. Age, Bu. Semangis sama sia 50-an. Bapak, age yuk, bapak Di gitu. bayaran aing Oke, age can meunang bayaranna. Nya sabrak-sabrak kudu kaca. dibayar, ya, Oke, gampang kotor. dianterkeun. Atuh meunang. Oke, magrib dianterkeun. Atuh. Heeh. Ya si Mang aing ukur ku kumahaan, Mang. 25 hulu. 25 hulu teh kumaha di ditu ku jengkal. Di dia ku ieu ku budak. 25 meter. Heuh jeung anak kumaha eta kumaha Woi sing iya sing wah budaknya kawin nyewot. Tadi mah da aya 25 hulu, Bu. Ieu bagian aku mah pangkeun apa? Tadi udah gitu diukurna ieu mah. Kuku bapak kita apa eta jama ngukur geus dijengkal geus ku budak di dapangkeunan. Kumaha ya Mang lah. Kudu adil ya Pak lah. Tadi budak hiji teh sabaraha meteran heuh. Tadi teh
Can kohos sabra meter. Waduh ieu mah pimanyakeun Bang. Hampura Bang. Aduh. Kayak ieu ka mana sorangan. Beneran tukang naon sih? Tukang mainan atau tukang naon? Barina ge ngukur ku budak. Kudu jengkal pisan. Nya urusana urang jeung adi teh geus pase dubder. Kumaha sih ngokorna? Teu bener amat sih. Mainan sorangan mah. Oh. Kan dieu Kan beres. Beunang tak aing. Woi, goblok teh. Kudu main bayar. Ai sia naon sia? Sia naon? Poin dikakan pisan nya nih, beunang ge. Dia tong ngarekan ang bae bule. Nyane sih. Yang sia mah. Nyane ka aing deui sia mah tewak tadi tewak jam tadi. Duh. Kudu mah aing menang job ieu teh yo. Job gede-gedean. Malah Mang Dawina ngukurna kalah kos gitu. Cuma urusana berapa yang mengkatimu budak dua tah. Dadang dudung, bodo amat lah. Kumaha nasib bae. Dung tuh udah menit Bangkawara nu tadi meteran. Oh, si Tohir siksa bae deang. Gotang siksa bedang. Cuman Hanya telah berlalu. Donio, saya. Si eta tong dikikatan nu aing. Aing urusan bagianna jeung aing budak ieu. Aing teh tadi kieu ieu. Bisi kodalkeun. Aing teh tadi piluan. Adekeun lah. Cepet lah. Sia aing ka sia. Sia tah. Oh no. Udah matin. Hese, dak somplak dadang dudung. Goblok. Tukang kolot ka batur. Bangkawara. Anjir korban. Bangkawara aya mah. Iya, cik. Sia goblok dideungan meureun. Sia mah kerempan ditubruk. Tadi meteran tuh bener gara-gara nyane ongko. Sia mah geuning nyalakeun bae aing dadang. Sia mah Dudung. pan sia nu nita si Tohir neangan jamana teh camplong pisan gara kalongeun. Ayeuna geuning nyeneng. Silat bae lah jeung aing lah. Yuk. Iya. Pawanian. Tidak. Aduh, goblok. Aduh. Siap. Aduh. Waniannya nih. Siap. Fatality. Baru pikir bae kalancet. Nya nek ka areling. Ye, ada ribut cenah. Tuh situ tuh si Dudung tuh. Marbutkeun bae warisan lara ribut. Aing gampang nama ku kabogoh ditarik kawin, Bapak. Aing Jadi. kawin geus kolot lah. Tuh si Dadang mancing-mancing emosi bae. Aduh. Cek bapak kayak dikawinkeun ka embe. Thank you.